Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Yelija salaku pengajar bahasa Sunda anu kusim abdi dipihormat sareng rerencangan sadaya anu kusim abdi dipikasono. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang sadaya dipaparinan kasehatan. Sholawat sinareng salam mugia tetep kacurah limpahkeun ka nabi urang sadaya, nabi junjungan alam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadaya nu kusim abdi dipihormat, dina ieu waktos tepangkeun wasta abdi Depi Aprilianti di kelas 11 MIPA 7 bade nyarioskeun ngeunaan sakumaha pentingna lingkungan kulawarga kangge murang kalihna. Para wargi sadaya anu kusim abdi dipihormat, urang sadaya terang yen kulawarga teh mangrupikeun lingkungan anu ngagaduhan pangaruh ageng kangge kamekaran murang kalihna. Seueur murang kalih anu lepat dina nangtukeun jalan kahirupana kulantaran lingkungan kulawargana anu henteu sauyunan. Seueur nu janten sepuh nungtut kanu janten murang kalihna supados janten jalmi anu sampurna anu ngajantenkeun murang kalihna teh ngaraos kabebanan, ngaraos henteu nyaman, henteu siap secara mental deui secara fisik. Anu tungtungna awon, tungtungna ngarusak, tungtungna ngarugikeun ka diri murang kalihna nyalira. Di zaman ayeuna seueur murang kalih anu kirang kanyaah tinu janten sepuh anu langkung milih kangge mutuskeun hubunganana tapi henteu tiasa ningali kumaha kaayaan anggota kulawargana, kumaha kaayaan murang kalihna anu dina waktos harita teh masih priyogi kana kehadiran ibu sareng rama. Anu ngajantenkeun eta murang kalih teh henteu betah aya di lingkungan kulawargana nyalira. Seueur murang kalih oge anu henteu tiasa ngartos kana kaayaan kulawargana, henteu tiasa ngartos kana kaayaan sepuhna anu teras-terasan didamel, teras-terasan usaha kangge masihan anu terbaik, kangge masihan anu pangsaena, kangge aranjeunna. Ku teu ayana rasa silih ngartos ieu anu ngawangun rasa teresep teu nyaman aya di lingkungan kulawargana nyalira anu janten bumi pikeun aranjeunna. Para wargi sadaya anu kusim abdi dipihormat, tina kasus nu aya tos jelas kadangkala boh murang kalihna, boh nu janten sepuhna masih teu acan tiasa mikirkeun sasama anggota kulawarga. Seueur anu masih mikirkeun ngeunaan kumaha kahoyongna bae, kumaha kaputusan masing-masingna bae tapi henteu tiasa mikirkeun kumaha kaayaan kulawargana. Anu tungtungna mah seseringna mah murang kalih anu janten korban teh. Kusabab kitu dimulai ayeuna mah hayu urang sasarengan salaku anggota kulawarga kedah silih asih, silih asuh, silih mikanyaah, silih ngarojong, silih ngartos, silih paham, silih percaya ka sasama anggota kulawarga. Kulawarga teh mangrupikeun hiji-hijina tempat, hiji-hijina bumi, pangsae-saena bumi kangge urang sadaya mulih kangge ngareureuh. Takeng duwi ka bumi eta nyalira anu ngajantenkeun anggotana murag kana jurang kasesatan. Ngartos sadayana para wargi sadaya anu kusim abdi dipihormat, mung sakitu nu kapihatur pamungkas ti abdi. Bilih aya basa anu kirang euteup seureuna
atanapi kecap anu kirang mernah laratna. Mugi kersang hapunten saageng-agengna. Hatur nuhun tina sadaya perhatosanana. Abdi ngucapkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.